Urang silih teungeul wah ngabuktikeun saha nu kuat sok. Kumaha silih teungeul kumaha? Sakali ewang. Ameh adil saportif aing wah. Saportif kumaha? Silih teungeul di dieu digewok urang buktikeun saha nu kuat teungeul jeung saha nu kuat diteungeul. Jadi silih teungeul sabaraha kali ewang? 5 kali ewang. Saha heula aing heula da aing usul. Aing 5 kali neungeul karek maneh ka aing 5 kali. Padahal mah ku aing diteungeul geus paeh ti heula. Aduh peureupna euy buleud. Sok jadilah. Jadinya rasakeun siap bangsat. Sok ka dieu sia. Mane we ka dieu da sieun we neungeul. Mun maneh teu wani ka dieu berarti sieun. Mun maneh teu nyamper ka dieu sia nu sieun neungeul sabab teu rak aing. Ah si koplok. Rasakeun sia 5 kali, 5 kali rasakeun pukulan maute hiji anjir 2 edas 3 anjir 4 anjir 5 ya cek aing ge paeh sia 5 kali mah pingsan paeh. Astagfirullahaladzim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. EKS ya mah koplok. Aduh. Jangar aing aduh. Siga Pak Andri ek malam pertama teh lieur. Karasa sia diteungeul nya karasa da 5 kali. Ayeuna aingkeun nya uingeun 5 kali ya sok sia. Ka dieu manehna ka hareup. Ah sia we nu ka dieu edek neungeul. Mun maneh teu nyampeur ka dieu berarti maneh sieun diteungeul. Ah cemen sia. Tah sok. Aduh. Ulah nenggak kitu aing asah ngabere sumbangan kitu mah. Oh, tah sok. Andang diasah heula peureupna. Hiji 2 3 anjing salah ngitungna koplok salah kumaha hiji teh teungeul 2 teh bak 3 bak ari aing kumaha sia mahi jelebet ji jelebet atuh 3 kali teh geus 6 kali koplok. Aduh salah. Kumari geus kieu balik deui koplok. Ah. Oh balik deui, balik deui. Hiji. Bener gitu? Heeh, goblok. 2. Bener? Heeh. 4. Anjing salah deui goblok sia mah. Maha salah deui. Geus 2 teh 3 koplok lain 4. Aduh. Ari geus kumaha? Balik deui. Sok atuh balik deui sia. Hiji 2. Anjing sia malicik bejakeun ka dalang bandi goblok sia.